Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Salatu wa salaman daimaini mutalazzimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam biwaradih. Dipayun sabada manjatkeun puji sinareng syukur kadat Allah anu Maha Ghafur kalayan iradah mantenna alhamdulillah dina enjing-enjing urang sadaya masih dipercanten ku Allah yuswa dugi ka dinten Ahad anu ayeuna. Mudah-mudahan hadirna kempelna urang sadaya di tempat nyajatkeun wasilah kengingna ridho Allah Subhanahu wa taala. Rahmat rahu kasalmatan kitab salamina pacurakeun ka paduka alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tailap ka keluargina ka para sahabatna. Oke kasadaya umat mantenna anu sami-sami nyutuk walor mitutur kana acara mantenna bandar ka urang sadaya anu sami hadir wika yaumil akhir. Sadayana ngadampalkeun acara anu pokok langkung teu payun mangga urang sami-sami urang sami-sami munajat ka Allah oge sejata liman ka Rasulullah. Oge miemut ka karuhun-karuhun urang sadaya anu parantos sadikeuna mudah-mudahan marantenan aya di pajaratanana aya di alam barzahna dietepkeun iman sinareng Islamna diapunten tina sanasianten kalapatanana ditampi amal ibadahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila radina bil Mustafa wa habibil murtada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal ibadi wa syabil kiram insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa ila baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in adatin Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila ridhu bi rabbani wa lam yusmani sultani Kangjeng Syabrum Qadir Jailani bangdallah wa ila roti Kangjeng Syekh Pamijanullah wa ila roti Kangjeng Syekh Ja'far Rasul Qudus walullah wa ila roti Kangjeng Syekh Sultan Hasanuddin Bantanullah wa Kangjeng Syekh Syirabun
Bismillahirrahmanirrahim jamil awliya illahi wa tasallahu surahum syawlillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim jamil ulama minal mutaqaddimin wal mutahirin wal mustahidin wa jamil ulama al-mufassirin wal muhaddisin wa jamil mu'allim wal musannifin wa nafa'ana bil Ibrahim wa anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarikil ardi ila maghribi bariha wa bariha wa husan wa ila ruhai abaina wa umatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ustadana wa aqribana wa masyayina wa khususan jamil karuan fi hadal maqam Korea Kampung Jati usun Hakimah Mas wa usuli wa fur'i wa nasabi wa libad wa syabil kiram syawlillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Barokah Fatihah kanggo anu teu daramang. Itu ayaannya. Barokah Fatihah kanggo anu teu daramang kahiji nyaeta Teh Ris uih dioperasi. Kedua Bapak pangarsa Punraka ti Purwakarta nyaeta Kang Haji Ain Nur Samsi. Katiluna Maumin. Oge para jamaah anu teu daramang. Oge bilik aya keluarga anu caketna nu tabina nu teu daramang. Tatanggi urang nu teu daramang. Biatik teu damang tah. Mudah-mudahan teu damang eta sehingga kiparat kana dosana uga tiasa sobar karena cocobi ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan enggal daramang deui sarehat deui sakumaha beara-bearina deui. Dicabut dihilangkeun saraya panyawata digetosan ku kasehatan lahir singan. Oke kang urang sadaya nu sarehat daramang mudah-mudahan sing satarasna sehat wal afiat.
Allahumma rabbana simuli balbasyis bianta syafila syifan ila syifauka syifan azilan la yusawman sanulun rabbal arsyil azim ayas mayuafi wa nas'aluka al-afiyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nu salajengna barokah Fatihah kanggo marurang kalih urang sadaya pala putra putri putru mantu mudah-mudahan nuju sarakola mudah-mudahan sing dihasilkeun cita-citana digampilkeun urusanana baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi sing dipalinterkeun dicerdaskeun diluhurkeun darajatna jembar milikna arageung rezekina. Mudah-mudahan dijanten urang kalian saroleh sarolehah tiasa babakti kana janten sepuhna tiasa taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala panjang punjung panjang yuswana ditebihkeun balaina balai dunya balai akhirat aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Anu salajengna ngadoakeun kana nuju arusaha naon bae perusahaan pakasaban pada melan sari dinten mudah-mudahan dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala dilancarkeun arusahana aya dina kamajengan. Al-hadiniyah wa nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Terakhir naon bae pamaksadan tujuan urang sadaya maksad saemu Allah mangga kantun kretegeun dina mana masing-masing maksad anu tiasa dikerokeun ku lisan kantun kretegeun dina mana masing-masing naon tujuan urang pamaksadan urang cita-cita urang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala baris ngaijabah kana maksad dua urang sadaya. Allahumma silvan qasidana wa qdi jami' hajatina wa kuluniyatin sholah fi dunya wal akhirah wa nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima wasi'a kursiyuhus samawati wal arda wa la yauduhuma wa huwa al-'aliyyul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bihi qadru wa tanfariju bihi qurabu wa tubdu bil hawaij wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasi bi adadi kulli mahrumin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayeuna teh parantos nincak ngadampal sasi Rewah ayeuna teh. Sasi Sa'ban. Tos kaping 3 ayeuna teh. Da bilih aya nu gaduh sarametan saum sametan saum arengal karodoan bilih kanispuan anu gaduh sarametan dina sasi Sa'ban teh sasi Rewah aya wengian nisfu Sa'ban, di mana amal-amalan urang teh bakal disetorkeun ka Lauh Mahfuz ka Allah Subhanahu wa taala nya. Mudah-mudahan mahararideung rapot urang teh nya ulah barereung gitu. Sakumaha pidahu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jabroilun alaihi salam lailatan nisfi min sabana faqala ya Muhammad hadhihi lailatun tubtahu fiha abwabus sama wa abu rahmah fakum fasoli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Jadi ketika wengian nisfu Sa'ban, malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, he Muhammad hadihi lailatun. Muhammad itu peutingan hiji peuting tub tahu lahu abwabas samawati wal ar. Hiji peutingan di mana pintu-pintu langit gitu bakal dibuka ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat Allah dibuka dina wengian nisfu Sa'ban. Nah, naon amalan-amalan di dinya teh wengian nisfu Sa'ban teh? Saur Gusti Rasul pakum. Saur malaikat Jibril ka Nabi Muhammad, pakum geura ngadeg anjeun pasoli teras salat anjeun teh. Saur malaikat Jibril teh, ya Muhammad hadihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Ieu peutingan teh peutingan nyaeta hiji peuting di mana pintu-pintu langit anu 7 pintu wa abu rahmah sareng pintu-pintu rahmat Allah, pintu kasih sayang Allah dibuka dina wengian nisfu Sa'ban. Pakum pasoli prak anjeun ngadeg teras salat warfa ra'saka wa yadaika ila sama, tangah cengkatkeun mastaka anjeun, tamprakeun panangan dua anjeun ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Fakultu teras ngucap kuring ngajawab kuring saur Kangjeng Nabi teh, ya Jibril ma hadhihi lailah, naon cenah ari peutingan ieu teh peutingan naon?
Saur malaikat Jibril, ya Muhammad, hadihi lailatun tubtau fiha salasumiati babin minarahmah. Muhammad peutingan eta teh nyaeta dibukana ku Allah Subhanahu wa taala salasumiatin 300 lawang rahmat Allah dibuka. Gitu. Karena kedah nyarileuk dina wengian isu saban mah marelek we tarorarobat nyaurkeun masa istighfar maca sholawat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Wal maghfirati sareng lungsurna nyaeta pangampura Allah tah dirinya teh. Mana sok dikumpulkeun ku PDKM teh ka masjid ayeuna teh wengian itu saban tah urang salat sunat gitu setahun sekali mah salat tasbih atunya salat anu khusus salatul baroah 100 rakaat 50 salam barade salatul baroah. Tah urang mah salat tasbih lah 4 rakaat teu nganggo salat. Jadi begitu 2 rakaat cengkat deui ayat-ayat awal kitu nya. Salat sunat tasbih itu dina wengian nisfu saban. Sabada maghrib gitu. Jadi kedah kenging 300 tasbihan tina sarokaat teh 75 tasbih. Jadi maca tasbih teh 15 sabada maca Fatihah gitu 10 nalika ruku bade 15 sabada surah mangat atau nanti sate acan doa iftitah pokoknya mah 15 dina ruku 10 i'tidal 10 tasbih dina sujud 10 dina calik antara 2 kali sujud 10 cengkat tina sujud teh maca deui 10 sateu acan ngadeg teh jana 75 tah kitu nya di tiap rakaat teh 10 maos tasbih jadi 4 rakaat teh 75 kali 4 300 tasbih dina tahiyat terakhir 10. Nah gitu. Jadi dianjurkeun sakumaha malaikat Jibril kan Nabi Muhammad itu peutingan lungsurna rahmat Allah gitu lungsurna pangampura Allah pakum pasoli warpa yadaika ila samai ngadua di dinya tah tamprakeun panangan 2. Tah dina wengian eta teh Allah ngalungsurkeun pangampura Allah keur hamba-hambana anu moal dihampura dina peutingan eta sajabi kudu ditobatan kahiji man la yusroka bihi jalma anu dosa musyrik ilamang kana sahiron jalmi tukang sihir anu moal diampura dina wengian nisfu saban ti kajabi kedah ditobatan heula hiji tukang sihir au kahinan atawa purah dudukun
purah dudukun dukuna anu ngadukun urang dudukun kahinan dukun purah dudukun moal diapura ku Allah dina wunya nisfu saban tika jawi tobat heula itu au musahinan atawa jalmi anu purah itung-itungan si eta masuk ngitung wae dah hitung poe hitung waktu pokona mah lamun init-initan teh kudu poe anu cenah jam saanu nyang hareup ngetan ngararitung tah kurah ngararitung eta hitung-hitungan gitu. Aw mudmoni khomrin atawa tukang minum arak dah moal dihampura dosana dina wengian nisfu saban tika jawi tobat aw musiron ala zina pelacur tuh nu dagang surabihanit moal dihampura ku Allah dina wengian nisfu saban tika jawi tobat heula aw ala riba atanapi jalmi anu nganuang barang riba wayahna tah dijaditan menta pangampura kedah tobat heula tah aw akol waliden atanapi murang kalih anu nganyarikeun tuh kanu janten ibu rama nganyarikeun milaraan ku cariosan milaraan ku harta mana kada dipayunkeun ka sapuh mah lebaran bawa ka pasar sinam milih heulakeun sapuh mah nya sapuh heulakeun ulah kapilaraan anu salajengna aon numaman atanapi jalmi purah ngadu-ngadu so ngadu-dobakeun batur supaya teu alakur gitu ao qati warahmi atanapi jalmi anu beungatkeun baraya tuh anu paremeun obor jeung baraya ge teu wawuh gitu leung api-api teu wawuh mah nya ieu mah paremeun obor we sareng dulur teh teu kaanyangan teu silaturahmi tapa inna haulai sanyana anu neme anu sadayana anu kabeh la yughfaru lahum moal dihampura ku Allah dosana hatta yatubu sehingga kedah ditobatan heula aw yatruku atanapi ngantunkeun kana perbuatan eta itu nu biasa kasepuh joledar tah ayeuna mah caketan itu bagiran gitu. Biasana kawargi itu para patanya para patanya itu ayeuna mah kadah tos dilubarkeun tah kitu nya jadi sateca nisfu teh geus lalubaran heula urang lubar tina dosa gitu panas dikumpulkeun ku ajengan teh sok karumpul malam nisfu saban urang ngaraos yasin urang ali istighfar salat sunat gitu mungkin pangampura ka Allah gitu sabaraha tamatan yasin 3 tamatan kahiji beres ya Allah gitu mudah-mudahan gitu dipanjangkeun juswa bari tiasa ibadah ka Allah beres yasin nu kadua ya Allah gitu nyuhunkeun ka Gusti Allah nyaeta dipaparinan rezeki anu seueur anu halal kanggo pibeton ibadah ka Allah beres yasin katiga Allah nyuhunkeun deui mudah-mudahan abdi kitu kembali ka Allah kalawan maut anu husnul khotimah kitu
mah teras we doaan ka itu nama nyuhunkeun dilubarkeun tina dosa nyuhunkeun utang kabalayar tah gitu. Tak begitu ku malaikat diwartoskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad peutingan eta teh lungsurna rahmat Allah, lungsurna pangampura Allah, moal dihampura eta jalma anu model kitu saengga kudu ditobatan heula. Harita keneh Kangjeng Rasul nyegruk sujud ka Allah Subhanahu wa taala, dina sujudna teh nyaeta ngucapkeun a'udzubika min iqobika wa suhtika wala ahsosanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika palakal hamdu hatta tarabo. Nah dina sujudna teh kita mian ku eta a'udzubika ya Allah abi nyuhunkeun pelindungan ka Gusti min iqobika tina pirang-pirang siksaan ti Gusti, wasuhtika nyuhun perlindungan tina kalepatan bebendu Gusti, wala asosanan alaika itu sareng tina tungtung tina tumetungna nyaeta pangalem Gusti antari Gusti ka masna eta sapertoskeun parantos netepkeun Gusti ala nafsika ka diri abdi palaka matep ka Gusti alhamdulillah sana puji hatata dosa hingga Gusti mikaridho ka abdi. Dah gitu kusuna urang ya Allah nyuhunkeun pangampura tina perkawis dosa pedosa abdi. Dah gitu ta para ibu para jamaah rahimakumullah dina hiji waktos Kangjeng Nabi Isa alaihissalam anjeunna nuju mencrong nyaeta kapal bah gunung. Di luhureun gunung teh aya anu moncorong. Maksad Nabi Isa rek disusul di luhureun gunung teh aya cahaya. Naon cenah di luhureun gunung aya cahaya ngagempur. Gitu. Tah ku Nabi Isa teh dijugjug ka eta gunung ka luhur. Si horeng di luhureun gunung teh aya batu badag dirinya teh warnana bodas. Tuh. Pokona mah asyaddu bayadun minal laban bodasna teh lin ibarat cai susu eta si batu badag teh. Duikeun ka ta'ajub ngarasa kaget Nabi Isa di luhureun gunung aya batu badag warna bodas bari kurung aya cahaya bijil cahaya ngarasa kaget. Teras Allah ngawahyuan ka Nabi Isa, ya Isa atahibu an ubayina laka azaba min hada. Wahai Muhammad anjeun kakarasa wahai Nabi Isa anjeun tos ngarasa kaget ningali batu badag warna bodas bari bijil nyaeta cahaya. Tah ku kami rek di pertelakeun malah aya anu leuwih ta'ajub. Gitu. Saur Nabi Isa teh ngawaler naam. Kantenan Gusti abi tos ngarasa aheng, ngarasa aneh aya batu badag luhureun batu warna bodas bari bijil cahaya. Mangga ku Gusti temerakeun pang palakot as-sohratu. Teras eta si batu badag teh kersaning Allah belah muka. Ngarasa kaget deui ta Nabi Isa teh
Faidan huwas bisaihin piha si horeng ibu dina jero batu teh pangna aya cahayaan teh bijil cahaya begitu beulah eta batu badag aya aki-aki keur salat di keresair Gusti teh rambutna panjang panangan katuhu nyepeng iteuk panangan kenca nyepeng korma nage ibu da badag atuh jadi ditaroskeun ku Nabi Isa aki ari eta korma ieu teh kadaharan kuring sapoe-sapoe teh ieu korma hiji aya nu nganteuran ka jero batu teh jadi tuangeunna teh korma hiji dukas ka dieu boboko korma teh da sapoe-sapoe tingeun teh kaget Nabi Isa di jero batu aya aki-aki keur salat bari mawa itu rambutna panjang bari nyepeng korma hiji badag korma ditaroskeun ku Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ya Syekh ma hadzal ladzi aro hei aki cek eta Nabi Isa teh ma hadza alladzi aro aki teh cenah aya di jero batu nu kami katingali nuju salat ari eta cenah aya korma dicepeng ku aki ieu teh rezeki pikul yaumin ieu teh rezeki kami keur sapoeun sapeuteuan hiji korma baru urang mah sapiring dua piring sampai sapeuting teh nah gitu. Aya cenah katuangan kuring teh korma hiji aya nu nganteuran dinten saunyeun. Pakola teh ditaros deui ku Kanjeng Nabi Isa teh ka eta si aki teh. Mundu kam bisa natin ta'budu fi hadis sohroh ya Syekh. Aki cenah aki di jero batu ibadah lamina sabaraha taun. Ditaroskeun ku Nabi Isa kasih aki-aki ki cenah di jero batu aki ibadah sabaraha taun lamina diwaler ku eta aki-aki mundu arba'ata mi'ati sanatin 400 tahun aki di jero batu teh gitu lain edel-edel atuh itu 400 tahun si aki tah aya di jero batu bari ibadah gitu aya nu nganteuran petuangan saur Kangjeng Nabi Isa teh kieu ya ilahi akholaqta khalqan afdhala min hadza ya ilahi duh pangeran abdi nah Gusti parantos ngadamel makhluk anu langkung itamat min hadati watan aki-aki saur Nabi Isa teh Gusti nah cenah aya makhluk Gusti anu sapertos aki-aki ibadahna 400 tahun jero batu saur Gusti Allah teh fa auhallahu taala alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ngawahyuan ka Nabi Isa inna rajulan sanya hiji lalaki min umati Muhammad tireng-rengan umat Muhammad adroka anu menakan eta si lalaki syahro Sa'ban kana bulan Sa'ban pasolli tuluy ngalaksanakeun salat lailatan nisfi dina wengingan nisfu Sa'ban salat al baroati kana salat baroah lahia abdolu indi tah eta jalma si lalaki teh leuwih utama mungguh kami min ibadati abdi tibatan ibadahna eta si aki-aki jero batu 400 tahun tah gitu jadi lamun dibandingkeun jeung ibadahna si aki-aki di jero batu 400 tahun
jeung hiji jalma hiji laki hiji jalma anu sumping sasi Saban nisfu Saban hek ngalaksanakeun salatul baroah eta teh nilaina teh langkung utama tibatan si aki-aki ibadah 400 tahun dina jero batu gitu. Pan si aki mah ibadah dirinya teh teu nyieun dosa terus ibadah gitu. Pan urang Waalaikumsalam cok deui dosa deui urang ka salat teh nyieun dosa tah diakurkeun dibandingkeun jeung aki-aki anu ibadah 400 tahun sareng umat Muhammad anu ngalaksanakeun salatul baroah dina nisfu Saban afdalu indi eta leuwih utama leuwih mulia leuwih unggul tibatan hamba kami aki-aki anu salatna ibadahnya jero batu 400 tahun pangna saur Nabi Isa laetani kuntu min umati Muhammad ya Allah abdi teh hoyong tireng-rengan ti jajaran umat Muhammad geuning umat Muhammad mah ku ngalaksanakeun salat dina wengian nisfu Saban bisa ngelehkeun aki-aki anu ibadah lamin 400 tahun dina jero batu dah kitu nya tah hikmahna kanggo urang sadaya ke dina wengian nisfu Saban karempel di masjid gitu ngalaksanakeun salat sunat gitu tasbih we atuh da salatul baroah 100 rakaat ibu 50 salam kari barumi eta mah tah di masjid mah tuh salat tasbih 4 rakaat terus ngaraos yasin ke dipingpin ku Pak Ustadna ku Bapak DKM-na gitu dina nisfu Saban teh pangna kasauran Kangjeng Nabi anu katampi ti Abdullah bin Umar ngadawuh khamsatu awqatin aya 5 waktu la yuradu fihi du'a anu moal erek ditolak ku Allah doana gitu kahiji Lailatul Jum'ati nyaeta doana dina wengian Jum'ah jadi dina malam Jum'ah dina poe Jum'ah kitu doana eta jalmi kitu moal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala bakal diijabah nu kaduana doa anu moal ditolak ku Allah teh walailatal asyri minal muharram wengian tanggal 10 bulan Muharram poean Asyura teh dintenan Asyura nu katiluna walailanisfi min Sabana nyaeta wengian nisfu Saban nu kali kaopat kalimana walailatul iden dina wengian 2 lebaran Rayagung lebaran Idul Fitri ku Allah moal ditolak doana jadi aya 5 doa anu moal ditolak ku Allah doana nyaeta dina wengian Jum'ah lajeng wengian 10 Muharram wengian nisfu Saban wengian lebaran 2 Rayagung sareng Idul Fitri tah itu pangarinya sok kudu takbir teh gitu. Tidak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala sesungguhnya Allah taala yang zulu eta lungsur Gusti Allah lailatan nisfi dina wengian nisfu min Sabana tina bulan Saban. Jadi dina wengian nisfu Saban teh Allah teh lungsur ka langit dunya.
bade kumaha bade naon fayaghfiru maka baris pangampura mere ampunan Allah Subhanahu wa taala li aksariman kanggo kaseseueuran jalma ada dasari gonamin likubailatin badi kalbin. Jadi Allah maparinan hampura ka eta hamba Allah seueurna sabing bilangan bulu domba anu kagungan qabilah Bani Kalbin. Jadi Allah maparinan pangampura ka hambana teh dina wengi sahabat teh sabing bilangan bulu domba gede ya mah. Domba urang kubelah Bani Kalbin. Nah, jadi di nani susabante Allah teh lungsur ngajakeun ka langit dunya bade nyuhunkeun maparinan pangampura ka hamba-hamba Allah anu nyararing ngadarua dina wengian nisfus Sa'ban. Wikeun ka ngampurana ge sabing bilangan bulu nu aya dina bulu domba badag. Tuh di dieu fayakunul makna alama dzakarahu ahlul haq wa huwa nuzulu rahmatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala lungsur ka langit dunya teh sajabi maparinan pangampura oge ngalungsurkeun rahmat Allah taala ibadihi ka pirang-pirang hamba Allah wa ijabati dakwatihim jeung ngaijabahna doa-doana eta hamba Allah wa qabuli taubatihim jeung narima tobatna jalma-jalma anu aribadah dina wengian nisfus Sa'ban. Jadi diangkeun Allah duikeun ka lungsur dina wengian nisfus Sa'ban kitu. Nyaeta maparinan pangampura sareng ngalungsurkeun rahmat kasayangan kadeudeuh Allah ka eta hamba anu ngalaksanakeun ibadah dina wengian nisfus Sa'ban. Nah, gitu. Cekapnya 10:30 cekap lah. Janten intina para ibu jamaah rahimakumullah amalan dina wengian nisfus Sa'ban kahiji nyaeta ngalaksanakeun salat sunat gitu. Kaduana ngaraos aos-aosan Yasin gitu. Tilu tamatan terus silih hampuraan sareng papada jalmi gitu. Terus uih ka bumi sok eta mah satia-satiasa di dinya ngirekeun sholawat maos Al-Qur'an nyuhun pangampura ngadua ka Allah nyuhunkeun pangampura oge nyuhunkeun marurang kali sing saroleh-sarolehah oge anu ju arusaha mudah-mudahan sing dilalancarkeun arusahana oge dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala oge anu parantos ngarantunkeun urang sadaya ibu Rama Aki Nini Ba Uyut Bao kitu jangka waren udah gantung siwur kali tuna Nabi ka Nabi Adam daruakeun ku urang lah eta teh merejokikeun ibu
merejogikeun malah dina malam Jumaah teh Ibu karuhun urang teh sararumping lamun seug teh mah eueuh nu ngadaruakeun laleweh tah balik ka hunyuran teh teu rarebo ieu bakal karaokean malam Jumaah teh lain ngaraji Yasin tah karuhun teh Ibu saredih balik di ka kuburan teh keluarga teh ngadaruakeun aya kitu ngaraji Yasin ngadoakeun Ibu rebo manehna teh balik ka kuburan teh wah alhamdulillah baru ngahir rebo ku doa ti keluarga tah kitu nya atuh sakalian malam Jumaah malah nya urang ngadaruakeun ka karuhun tantena dina disusaban Ibu nanti ketingali ku urang teh karuhun teh aduh batin tah sing karunya kakaruan ieu ayana urang teh ku sabab aya ibu rama urang aya ibu rama urang teh ku sabab aya aki nini urang ayana aki nini urang ku sabab aya uyut urang terus kitu mangga daroakeun bangna aya tawasul teh gitu ngadugikeun doa kanggo arwah almarhum nah gitu rupina mana urang sami-sami ngadonga ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naon bae pamaksana urang sada dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa bibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain wa barik wa sallim amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamda naimin hamda yamin ya'amuka bimazidah ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan mujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa tuduna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha innaka ala darajat wa tubalighuna biha usul ghayat min jami'il khairati layati wa ba'dal mamat Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummatina wa ajdadina wa zinatina wa ikhwanina wa ahwatina wa ustadana wa aqribana wa masyayina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabar rahmah wa abwabal afiyah wa abwaban ni'mah wa abwabal jannah Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa ashrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim sarrad dunya wa azabil akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna taqina imama Rabbi ij'alna muqimas shalah Rabbi ij'alna muqimas shalah Rabbi ij'alna muqimas shalah wa zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana taqabbal du'a wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar
ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Akhiru kalam. Assalamualaikum.